Sampurasun sasakala lembur Google. Lembur Google teh nyaeta hiji lembur nu aya di wewengkon Kiduleun Banjaran, Kabupaten Bandung. Ieu lembur bisa diaranan ku lembur Google lantaran kieu dongengna. Kacaritakeun dina zaman baheula aya hiji kampung anu kacida pisan subur tur makmurna. Sanajan katiga sakitu parnana, tapi ieu lembur mah can kungsi ngalaman nu ngaranna paceklik. Lantaran di eta lembur mah aya hiji cai nyusu nu can pernah saat nu katelahna Cikahuripan. Ayana Cikahuripan teh kedatangkeun barokah keur pangeussi eta lembur. Atuh tutuwuhan tumuwuh subur, pare-pare salawasna lendo, jeung deui patani nyawahna ge can pernah kungsi kahalangan kusum halodo. Oge di lembur eta mah aya hiji kabiasaan anu sok dilakukeun ku rahayatna, nyaeta ari wanoja nama sok nutuan pare dina lisung anu dijieuna tina kai anu ngabugel. Sementawis ari bapak-bapak nama sok anteng ngolah radang tatanen di sawah. Kocapkeun di hiji patempatan deukeut Cikahuripan aya hiji wanoja nu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina. Katelahna Nyimas Rengganis. Sarua we jeung para wanoja anu sanesna, Nyimas Rengganis oge sok anteng milu nutuan pare dina lisung anu dijieuna tina kai anu ngabugel teh ya. Ngan hanjakal Nyi Mojang teh adigung pisan boga rasa asa aing panggelisna. Duka jajaka siga kumaha nu nepi ka hayangna dan nu kaset teu direret. Sumawana ieu nu goreng patut mah temetuk. Malahan mah sok jubras jebris bari sok camiduk sagala rupa mun ningali lalaki nu goreng patut teh. Kacaritakeun dina hiji mangsa ramana Nyi Mojang kasumpingan hiji jajaka. Deg-deg pangadeg eta jajaka teh pendek, beungeutna korodo, kulitna hideung, tambah-tambah mah leungeunna teh buntung sabelah. Ningal eta jajaka ramana Nyi Mojang naros naon pamaksadanana. Haturan Pak wastapun Brahmana kawiti pasir gede ari pamaksadan mah hoyong ngaminang Nyi Mojang memanawian di acan anu nyangcan. Ngadang pamaksadan eta jajaka ramana Nyi Mojang kacida pisan ruasna sabab manehna apal kumaha pasipatan putrina. Pas barang eta jajaka amprok jeung Nyi Mojang kacida pisan ambekna. Cek! Kuring teu sudi kawin jeung anjeun. Dasar laki nu goreng patut meni asa kenali pak manehnya daripada kawin jeung anjeun. Kuring leuwih studi kawin jeung Google. Tuh, listung nu aya di tukang rimah kuring. Saatos dicarekan ku Nyi Mojang, eta jajaka nu tadina tungkul ayeuna mah tangga. Heuleuk, geningan nu alus teh ngan luarna hungkul. Ari jorona mah goreng ibarat rupa kuring. Atuh, ari kitu mah urang kawinkeun weh jeung Google. Saatos nyarios kitu, eta jajaka leungit duka ka mana. Cenah ceuk beja mah, eta jajaka teh mangrupakeun titisan dewa anu pindah rupa. Samet kajadian eta, Nyi Mojangan ukur ngagugulung Google teh sok diusapan, diajak nyarita, malahan masuk nepi ka dicencerikan kumaha we siga istri jeung carogena. Tah, dumasar kana eta kajadian, eta lembur ayeuna lah jadi lembur Google. Cag